aya deui padewan jalma nu beutungna budhe segede bedung nyeri jasa nyeri eta di alam macan beutungna segede bedung eta saha jalma nu di duniana usahana bermainna jeung riba bae usahana jeung rentenir bae usahana nginjem kana bank keliling bae usahana nginjem kana bank emok bae sampai sumpah segala saya berjanji seandainya saya nunggak 2 bulan maka suami saya siap digadaikan usahana main kosipa bae berkaitan dengan riba dan rentenir beutungna nyeri bari jeung gede bo gede jasa nyeri woi sieun teh sieun teh orangna nginjem ka bank keliling lamun sieun orangna main kosipa lamun sieun orangna bank emok lamun sieun ieu mah sieun ongkong geus lunas ngana deui geus lunas ngana deui tangka botak kudu salaki main rentenir bener teh Bang pasnya catat kurang dia wawarkeun urang canduk pungku harang gempa oleh jangjangan puyuh buntutan urang dia usahana tina rentenir urang dia usahana main riba moal kudu sugih masakan doai betul betul karena masya Allah tabarak